Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipayun urang manjatkeun puji sinareng syukur ka hadirat Allah Zat anu Maha Ghafur. Rahmat rawuh salam mugi-mugi dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana rupina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwah ka kulawargina sinareng para sahabat sadayana. Amin amin ya rabbal alamin. Saterasna simkuring wasiat ka diri simkuring khususna umumna kasadayana mangga urang sami-sami ningkatkeun kualitas keimanan sareng katakwaan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kalayan ngajalankeun sadaya parentah-parentahna sareng nabihan sadaya larangan-laranganna. Estu bagja terus sugema jalmi-jalmi anu takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala di dunia bahagia, di akhirat bakal dilebetkeun kana surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, wargi sadayana, sahabat YouTube anu kusimkuring dipihormat, saparentosna nyangekeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sareng ngaturkeun shalawat sareng salam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi ka kulawargina miwah para sahabat sadayana. Simkuring dina lesan ieu ijinkeun kangge ngadugikeun nyaeta sakedik pepeling wabil khusus kanggo diri simkuring umumna kanggo sadayana. Wargi sadayana sakumaha kauninga yen urang selaku manusia teh umur urang teh dibatesin alias urang moal hirup salamina, bahkan urang istilahna ngan sakedeung hirup di alam dunia ieu. Bahkan Kanjeng Nabi yuswana ngan 63 tahun. Upami urang aya langkung 63 tahun berarti eta teh bonus. Tah kumaha sakitu urang sakumaha kauninga bakal mulih ka jati mulang ka asal bade ngadeheus ka Allah Subhanahu wa taala, maka urang teh engke teh bakal disidang, bakal dihisab ku pengadilan Allah Subhanahu wa taala tina naon wae pagawean urang, umur urang teh dipake naon, harta urang teh dipake kumaha. Jadi teu aya lolongkrang, teu aya sakedik acan eta urang ngelak tina masalah ieu. Margi dina katerangan dijelaskeun sakur-sakur amal urang anu hade anu goreng bakal ditembongkeun ka urang. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tah kumaha sakitu tinangtu urang ayeuna keur di dunya masih aya kasempetan samemeh datangnya sakaratul maut malam yuqargir salagi nyawa sateasana dina tikoro. Jadi kumaha atuh urang teh nyaeta ayeuna kudu soson-soson ibadah ka Gusti Allah. Komo deui urang teh tos sepuh, tos istilah kata tengah tubuh, lamun ieu mah urang teh geus kumaha nya. Geus menjelang petang teh geuning. Tunggang gunung, panon poe geus tunggang gunung.
Jadi urang nyiapkeun bekal urang saloba-lobana teu aya lain teu aya sanes anu pangsaena bekal teh nyaeta iman anu ikhlas, iman anu kuat, amal soleh anu ikhlas, nya utamina mah urang teh takwa ka mantena ngajalankeun parentah-parentahna sareng nebihan larangan-laranganna. Fatajawadu fa inna khairal jadi taqwa. Jadi urang kudu takwa ka Gusti Allah mangrupakeun bekal anu pangalus-alusna nyaeta imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Jalankeun sadaya perintah-perintah Allah sareng nabihan sadaya larangan-laranganna. Tah eta anu disebut takwa. Satrasna upami urang nitenan ngalenyepan atau ningalian naon bae anu diperintahkeun ku Allah ka urang seueur kacida di antawisna aya anu mangrupakeun kawajiban, aya anu hukumna sunnah, aya anu mubah. Jadi perintah-perintah Allah teh di antawisna seperti kitu. Ari anu kawajiban nyaeta urang kumaha kauninga nyaeta ngalaksanakeun atau ngadirikeun salat. Aqimus shalah wa atuz zakat, dirikeun salat keluarkeun zakat. Jadi salat ieu mangrupakeun parentah Allah anu hukumna wajib kanggo saha nyaeta kanggo muslimin, muslimat, balikin, akilin. Nah, eta kaum muslim muslimat anu parantos baleg, anu gaduh akal, eta wajib ngajalankeun parentah-parentah Allah. Ima salat 5 waktuna sareng anu sanesna sapertos puasa Ramadan, sareng ngaluarkeun zakat. Eta perintah Allah anu wajib. Upami naik haji mah atau munggah haji mah istata'a ilaihi sabila, man istata'a ilaihi sabila, lamun kawasa di jalanna mampu ya. Mampu keur pergina, keur angkatna, keur bekal dirituna, keur bekal pulangna tah eta. Sareng sagala rupana sehat ya. Nah eta anu dimaksud istata'a ilaihi sabila teh. Nah, jadi perintah-perintah Allah anu seueur kacida di antawisna tadi salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, teras naon deui amar ma'ruf nahi munkar, perintah Allah sami. Sebab dina keterangan wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kudu aya di sagolongan umat aya anu ngajak kana kahadean, kana ma'ruf, mencegah kana kamungkaran. Perintah Allah eta. Mencegah kamungkaran, larangan Allah. Eta di antawisna seueur kacida perintah-perintah Allah sareng larangan-larangan. Tugas urang nyaeta urang coba ti ayeuna bisa dipilih item-item naon baik perintah-perintah Allah atau ayat-ayat Allah tentang perintah sareng sabaraha jumlahna atau naon baik ayat-ayat larangan anu aya dina Al-Qur'an atau napi anu aya dina hadis. Nah, urang dihitung aya naon baik perintah Allah teh. Ti ayeuna PR ya. PR bikin urang sadayana ngorehan naon bae perintah-perintah Allah teh sareng naon bae larangan-larangan Allah teh aya urang ngan sakedik. Nah, urang dicatet dina buku, dina kertas atanapi dina naon dina HP ge ngan kudu aman. HP kadang-kadang sok HP-na rusak
hilang ya. Kudu sababaraha HP bisa lah. Jadi satu perintah Allah teh aya sabaraha naon bae ayatna sabaraha jumlahna. Terus larangan-larangan Allah teh naon bae sabaraha ayat, sabaraha surat, sabaraha jumlahna. Terus anu mubah teh naon bae, perintah anu nganunjukkeun mubah teh naon bae. Urang di ayeuna nyaeta istilah kata belajar mempelajari tentang ayat-ayat anu aya hubunganna sareng parentah larangan. Eta anu prayogi pisan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat. Jadi takwa teh memang mudah diucapkeun, gampil diucapkeun takwa tinggal takwa, tapi sesah dijalankeunana. Ngajalankeun perintah Allah teh lain istilah kata gampang. Sabab aya istilah godaan, aya istilah godaan anu memang digoda, aya memang kanya godaan atau orang capek ya. Tas digawe capek rek berjamaah ke masjid teh karek datang lapar, baju kotor, pakaian kotor, ujung-ujungna dahal tunduh sarhe. Eta kadang-kadang ku kaayaan seperti itu ngajalan ke perintah Allah teh kadang-kadang berat karena itu capek teh ya, tunduh teh ya, gering teh ya, sibuk teh ya. Jadi perintah Allah teh lain gampang. Nyakit tadi ninggalkeun larangan Allah teh lain gampang. Da hese oge teh. Urang hobi tapi dilarang. Kudu berkorban. Jadi intina urang kudu bisa istilah kata belajar demi belajar ngajalankeun perintah-perintah Allah. Sanajan urang malas teu karayeng tapi kudu dipaksakeun. Allahumma paksakeun gitu ya. Jeung urang kudu belajar nebihan larangan Allah sakuat tenaga sampai urang ngarumpak larangan Allah Subhanahu wa taala. Balik sadaya sakitu heula nu kapihatur jenang tos dina ieu cariosan teh seueur lepatna nu dari tawakal manusia agung-agungna. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.